Saatnya Canggih Guy. Dasar tolol, mun mabok teh ulah di jalan atuh. Nah, betul didinya ada tolol. Sakit tuh ngebut, nabrak teu keuna. Assalamualaikum. Araya, Waalaikumsalam. Emang badan lagi kiritan si mamahnya? muhun. Mamahna aya teu? Saya, mamahna nuju ke Majalaya. Oh, ari neng terang teh di mana Majalaya teh? Hente, kayak kuneng orang taroskeun heula ka mamah. Mah, ari Majalaya teh di belah mana? Halo? Halo? Iya, di sini dengan layanan gawat darurat. Dengan siapa di sana? Aduh maaf dokter, saya khawatir sekali. Ini anak saya nelan pulpen sampai ke tenggorokan. Gimana ya Pak? Tolongin saya. Iya. Sebentar lagi petugas kami akan segera datang ke sana. Oh iya, terima kasih Pak. Untuk sementara, apa yang sudah ibu lakukan, Bu? Ya untuk sementara saya nulis pakai pensil dulu. Abis pulpennya ketelan anak saya. Sujang, kunaon beut sasarianeun loba hudang peuting. Mun aya kahayang geuwat tepikeun ka Abah ayeuna, Jang. Ih, ari Abah, pancek Pak Ustad oge. Mun aya kasusah, kudu remen ngadua. Hayang naon maneh teh beut bebeakan kitu? Hayang ibu kota Jawa Barat pindah ka Garut, Bah. Moal mungkin atuh Jang, kahayang maneh teh. Nanaon kitu sababna? Tadi Abah waktu ngalebetan soal ulangan, soalna teh kieu tah. Kota naon ibu kota Jawa Barat? Ujang ngawalar Garut. Tah ku kituna, Ujang ngadoa sangkan ibu kota Jawa Barat teh ngalih ka Garut. Aya naon Pak ningalikeun wae? Ah, henteu, kieu Jang. Bapak mah ngarasanya we eta duit di beuleman kitu. Coba geranya lamun sapoe beak 2 bungkus we. Pan sabulan teh geus 60 bungkus. Terus ayeuna rokona sabungkusna saeutikna 5.000. Heeh. Nah, sabulan teh meureun 300.000. Sataun geus sabaraha coba Jang? Komo deui 10 tahun. Grapek hitung. Mun eta duit dikumpulkeun, boa bisa kabeli imah jeung mobil. Ari Bapak ngarokok teu? Henteu Jang, da ti bubudak ge Bapak pecan pernah ngarokok. Oh, Bapak kada mobil? Ah, boro-boro Jang. Boro-boro mobil. Rorompok ge ngontrak keneh Jang. Abi mah mobil gaduh, rorompok ge tos gaduh, Pak. Din. Naon mah? Kunaon si lainnya teh cicing bet ajurug-ajurgan wae atuh. Ugu, Udin teh tadi teh nginum obatnya terus kapohoan tadi kocok heula. Geus we Udin teh ajelang-ajelangan dikocokna beuteung. Daniel, Naon Jack? adi geura. Naon Cenah maneh kungsina nyojin. Ari bungkul ka nama mah acan. Kungsi sote nemjo eta we pakeanana. Wah, sia. Kumaha rupana? Ah biasa we, aya nu hidung, aya nu coklat, tapi loloba namanya nu warna biru jin teh. Wah, hebat mana di mana eta ninggalin nu kitu? Dicamplas. Jang. Mi HP kuda sakedeungnya, mang rek cai heula ya. Ali mah, sieun nyongot. Moal, da ieu mah kudana bager. Sieun nyepak atuh. Tara, ieu mah kudana bager Jang. Moal sieun kabur. Ih, si Ujang mah moal kabur. Cek mangge moal kabur. Da kudana bager. Nah, tuh mi warang ditungguan ku Abi. Aduh, kuring mah hari masang nomor buntut teh tibalik wae. Nu kamari keluar genep 7. Ah, pasti masang 7 genepnya. Lain, kuring masang 42. Dibalik kan? Duh,
Tulung uy. Oh, tunduh. Dudung tuh butuh buru-buru. Tuh, kubu Nunung. Bu Nunung nuju udur. Oh, kubu Yuyung juk. Bu Yuyung nuju Murkusunu. Nunu. Nunu nuju udur huntu. Ku Mumun tuh. Mumun busung. Ku Bututut. Bu Tututu full bulurung. Ku Dudu. Geus bisi monyong. Wis, Iya, Kang. kadia geres kedap. Non, Kang. Cik pang nyeborkeun kembang tuh di buruan. Harari Akang. Tempo, Kang. Di luar teh tan keur hujan. Nah, ari mana di tetah teh make payung atuh tuluy cebor kembangna.